Teuing rati tadi jangan sakieuan areueuh. Atuh kopi teh pahit. Duit jo. Duh menang naon sakit duitna. Dia kan duit juga. Ya menang naon udah sakit tuh mah. Bung. Embung. Ya geus bung mah ku aing di endongan deui. Ih, yang ngomong nage kitu. Aduh, galis-galis naon pisan. Tah. Geus saya balik deui. Lagi. Minta kopi, Be. Datang-datang minta kopi, permisi heula teh jeung jelema teh kumaha sopan saeutik mah. Mohon. Banyak hampura, Be. Kitu-kitu bae nyewot. Dengan ge teu sopan pisan. Ya, Tah gitu, hatur nuhun lah. Aduh, batur kamarana, Be. teuing rati tadi jangan sakieuan areueuh. Atuh kopi teh pahit. Heunya nu ngaranna kopi makan di ge pahit. Nya maksud aing mah kopi jeung gula 2 sendok. Tah kitu ngomong ulah podo ngenta kopi na bae. Ya. Tah, ieu gulana, ieu sendokna 2 tah. Atuh sih dibere gula jeung 2 sendok. Apaan tadi ngomongna cenah ngenta gula jeung sendok 2. Maksud aing teh kopina digulaan 2 sendok. Yang ngomong ti tadi dah tadi mah ngomongna cenah ngenta gula jeung sendok 2. Ayo, saha nu salah sok? Ih. Ayo sok dah lah, gulaan tah 2 sendok. Cing kayak digulaan. Yah, tah geus ngagulaan. Hot ngenta naon deui tah geus digulaan teh. Ai maneh tas di mana kitu mis mamake duduku teh kitu tas di sawah. Aya tas ulin kumaha teh. Sugan teh tas di sawah yang mamake duduku. Tuh. Be, lamun aya walangkok ka dieu ulah bebeja aing tas di dieu nya. Ai kitu padanaha. Ya geus lah ulah bebeja be pokona mah. Ih, sok teu puguhnya pedah naha kudu ulah bebeja Geus teh. tong kepo pokona ulah bebeja. Geus atuh siap, moal bebeja. Nya geus ya, Be. Atur nuhun lah. Sami-sami. Mang ka mana? Neng. Biasa ek ulin teh tadi nama. Ya teh, aduh. Teuing kamarana jelema teh. Aruh pisan batur. Heeh. Ayo neng keur naon? Keur nungguan tumpangan, Mang. Oh, tumpangan. Heeh, ka depan ka ditu. Nya ngilu bae jeung urang. Nya hayu atuh, kajeun. Nya kajeun tapi engke nya. Iraha. Oh nya engke bae ge capek keneh yo. Dah. Hei itu duit saya itu. Mana? Itu tuh. Mana? Tuh duit satu. Tuh. Mana? Tapi bohong. Sugan teh heueuh aya duit teh dipulung tadi nama. Ayang bae kanu duit mah hejo. Teu nya heueuh, saha nu teu hejo kanu duit. Yeuh, nanaon ge zaman ayeuna mah butuh duit, komo di awewe. Hayang duit. Nya heueuh. Aya aing ge duit mah. Duit jo. Duh menang naon sakit duitna. Dia kan duit juga. Ya menang naon udah sakit tuh mah. Bung. Embung. Ya geus bung mah ku aing di endongan deui. Heug endongan deui duit teu pira 2000 perak mah hika naon. Aing geus hayang sabaraha. Teu nya kaloba duitna teh da 2000 mah hika naon. Mang, itu duit nu ngaliwat murag. Mang. Ya. Eta mah eka bobodo kos aing tadi. Ih, nyaan itu. Percaya. Mang, eta duitna murag.
Turun Neng. Muhun sami-sami. Lamun aya duit atau barang nu murag ulah sok bebeja. Pedah naon? Nya ulah bae ulah. Cokot. Gitu. Heeh. Heeh atuh engke mah moal bebeja. Mun eta kitu. Heeh. Ayo, anek bareng. Ayo. Atuh eureun Mang. Aduh. HP ya ketinggalan. Tinggalin di mana? Di itu di tempat lu tadi. Oh, Balik deh lah. Aduh. HP teh eueuh. Alah. Kemana yuk? Neng, mau HP teh? mau wae kitu. Coba di miss call. Kela. Nah, suara nama ayah di dinya. Nya emang iya HP nage. Aku lain ngomong. Nya aning ari aya barang nu murag teh ulah bebeja. Maksudna lain HP ieu oge. Maksudna mah lamun duit anu batur nu murag karek ulah bebeja. Ieu mah da HP aing. Ih, yang ngomong nage kitu. Aduh, galis-galis on pisan. Dah. Udah saya balik deh. Lagi. Kek, karena kek. Nya keur nyantai aing mah kitu. Nah, teh nya kek berarti keur loba duit ya teh. Aya duit mah. Nyari ayam mah di kadieu diinjem ku aing kek. Angger bae mana mah sakalian kapangijeng aing nginjem duit buntutna teh. Pan aing teh keur butuh kek. Sabaraha butuhna? Saeutik ngan 30.000. Aduh, 30.000 nya. Oh, gomis 30.000 mah. Ayana sabaraha kek? Nya, sabaraha. Ya di dulu sabaraha. Aya 15.000, Mis. Aduh, kumaha nya? Yang geus kajen lah kadieu lah 15.000 ge. Nah. Tapi sesana anu 15.000 lamun panggih jeung Ki Enggot ku aing ditagih nya. Kena mah. Nya geus kitu bae nya kek. Hatur nuhun ya kek. Duh, aing kalah karek ditagih ku si Emis. Banyak aing mah hutang. Gimana ya?